Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepangdang deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui daramang sadayana ya mitra. Mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat sadayananya. Urang neraskeun hancagara pandongeng Mang anu katuna carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari karangan Bapak Aan Merdeka Permana anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra kaum dangu hanca anu katuna waktu sidinten kamari upami telepat mah parantos dugi ka ngadenge caritaan si Aki bebay si awewe mah ngabeb-beb balem anu katingali mah ngadon cimatana ngalemere. Nah upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu ayeuna urang caturkeun Nyi Rodia. Nyi Rodia luluncatan kaditu kadieu cungcat cingcet ka kenca jeung ka katuhu pikeun mengparkeun mimis bedil. Bubuhan geus tapis tina ladang dilatih ku sanaya, manehna teu kungsi kakeunaan ku serangan bedil. Malah lian ti bisa mengparkeun mimis bedil teh manehna oge bari jeung bisa malikna rajang. Mitra kaum dangu, di zaman harita mah kapan bedil teh ukur sakali-sakali ngabekasna. Lamun geus dibekaskeun kapaksa kudu diasupan mimis bari dicolokan. Tah dina lolongkrang kitu Nyi Rodiah mah gewatna rajang bari metakeun jurus-jurusna. Kumpeni tiluan adu belajar alatan dipeupuh puhu ceulina tapi kumpeni sejen geus nyiapkeun deui bedilna. Dur. Kumpeni tiluan ngaberes baris naon gitu. Kumpeni tiluan ngaberes bari ngabekaskeun bedil dorlokna. Nyi Rodiah anu kakara oge meupuh-puh ceuli musuh gewat jujuralitan sababaraha kali pareng ngajuralitna kana lomang anu rada jero atuh awakna ngagulampeng tarik gebut. Mitra kaum dangu ku tarik-tarikna ngagebut manehna nepikeun ka katulengan rek sengkat oge manikara salieur. Sabot kitu ti luhur geus rapang deui anu ngabedilan. Dor. Bareng jeung eta aya kumpeni saurang anu ngagorowok ngabejaan ka baturna yen bala bantuan geus tepi. Ngadenge beja yen anu datangna teh pasukan samakta anu jumlahna ratus-ratus urang. Balad kumpeni anu araya teh susurakan bakating ku atoh. Sejen deui jeung Nyi Rodiah anu ngarasa reuwaseun pisan. Malah ceker ente sate Nyi Rodiah anu sirana masih keneh karasa lieur baru kaya ratus-ratus kumpeni ngarurug ka dieu. Beuh, cilaka ceuk hate Nyi Rodiah. Samemeh manehna cengkat pikeun ka sakitu kalina manehna kudu mepedkeun awakna deui
karena batu cadas sabab tiluhur kadenge deui anu ngabedian tur ari geus sugema ngawur-ngawur mimis mah kumpeni teh gewat lalumpatan siga nama arek mapageun pasukan anu anyar datang atawa bisa jadi maraneh nama nganggap yen Nyi Rodia teh pasti geus palastra ku bedil sababaraha kali oge atuh meungpeung kumpeni nyangkana kitu jeung meungpeung maranehna keur mapag-mapag pasukan anu anyar datang satekah pola Nyi Rodia hanyat deui ka luhur basa sirahna muncung tina lomang nya bae kabireungeuh ka eta tempat teh geus loba pasukan kumpeni jumlahna mani sakitu lobana meureun 300 urang mah kudu sakumaha keheulna ka kumpeni tapi Nyi Rodia mikir 2-3 kali heula ari kudu narajang deui mah tadi oge cacak-cacak ukur ngayonan kumpeni tujuhan bangga na lain bobohongan atuh angot kudu ngayonan pasukan anu jumlahna ratus-ratus jalma mah kusabab kitu saenggeus hanyat ka luhur mah gewat manehna teh nyalingker blus asup ka jero imah ari asupna teh ka imah anu tadi aya aki-aki keur gunteng jeung awewe teh basa Nyi Rodia asup ka jero aki-aki jeung si awewe teh leuwaseun Hai dah lain secet-secet mah ukur tumanya ya syari sia wah dah siga-siga lain orang dia nya cek si Aki ulah salempang kami terek bebela ka Aki oge kasakumna urang dia cek Nyi Rodia oh geuning ieu mah bikang nah make pakaian lalaki bikang deh jaling kaki ya cek si Aki kakaranya yen anu nyulusup teh awewe da eta kabireungeuh tina kancing bajuna aya anu neuhner ditingali ku si Aki Nyi Rodia mamaner bajuna Aki kudu jamunikeun kami mun aya kumpeni asup bejakeun we kami teh lalaki tah bejakeun we salake si aceuk ieu nya ceuk Nyi Rodia nah ada si Sarimi si Sarmi mah boga keneh salaki dulu mana yeuna keur abur-aburan da disusul-susul ku kumpeni lah kitu nya Nyi Rodia bangun hanyelu ari sia teu buguh cacarita teh tadi sia nyarita majalah rek bumerah ka aing tapi ayeuna nah ngadon men tadi tang-tayungan jadi mah anu bener aduh ceuk si Aki mantong tarik teuing atuh nyaritana bisi kadengeun ku kumpeni omong Nyi Rodia tuh man itu puguh kitu kalau kabisa ngarawan ka kumpeni sia mah pakara kapangi ge geusieun omong si Aki munguh pikakeulun keur Nyi Rodia Aki dengekeun ngalawan penjajah teh kudu make taktik kudu leubet ku siasat kami datang ka dieu teh rek mantuan Aki supaya bebas tina lara balangsak ceuk Nyi Rodia beuki keuheul mendong songong sia carita teh ieu teh mah aing sia mau ukur sia mah ari sakirana ngahesekeun nu boga imah mah ku aing diusir sia ceuk si Aki kalah malik negdreug mitra kaum dangu si awewe mah nyaeta anu ngaranna Nyi Sarmini gawena teh ukur nyempot we di juru siga anu sieun meh akina pasea jeung awewe anyar pinanggi Aki mah
nu asih dipulang sengit. Kami jauh-jauh datang ka dieu teh rek bajuang nanyirkeun bebeneran, rek ngajait nasib rahayat anu katalangsara. Wah, lah udah ya kahayang deh. Oke jeung arek ngajait nasib rahayat sagala rupa. Oh, lamunnya si arek ngurungan aing supaya jauh tina pikilakaeun. Ayo atuh, mantok mentong ngajerog di jero. Us baku saban aya pajuang asukal mur. Saban rahayat dilayak jeung disangsara ku kumpeni. Umadak lamunnya si arek bumelak ka aing hayo atuh mantok mentong nyirekam di dieu. Sababun sakalina sia kaparago aya di dieu nya aing sia nu katempuhan mah. Ceuk si Aki keukeuh sewot. Atuh Nyi Rodiah teh ngagarentes dina hatena, meni aya ku pusing kieu geuning hayang jadi pajuang anu bumela ka rahayat teh. Rahayat mengadonu asih dipulang sengit. Uyuhannya make aya nu dadeh kanan ngaku arek bebela ka rahayat. Ceuk garentesna Nyi Rodiah semu keheul. Ku ngarasa nyeri hate karetegna teu dianggap ku si Aki, antukna Nyi Rodiah teh ngajengkat arek ingkah tidinya. Tapi kakara oge cengkat di luar kadenge anu surak amal-amalan. Ngadenge lentong jeung basana mah eces pisan eta teh sora anggota pasukan kumpeni. Aki, aya naon eta? Ceuk Nyi Sarmini kerung jeung semusieun sabab ngadenge sora jalma di luar sakitu lobana. Si Aki dengdak dengdek ngadedengekeun sora neuting kadepuk di luar. Mohon, si Nyai ieu mah nyahonya. Oh, mana nyumput ka dia ge alatan di udag-udag. Ku sabubuhan kumpeni. Aya naon di luar teh Nyai? Ceuk si Aki kalah ngareret ka Nyi Rodiah. Nya eta di luar teh aya pasukan kumpeni. Jumlahna oge mani ratus-ratus kitu. Jaba sama gereng ku pakarang deui. Temal Nyi Rodiah masih keneh ngajengjen tapi acan ari ngajengkat mah. Nya. Wah, sia da balukar aya. Sia lemur dirurug de kumpeni. Ceuk si Aki bangun anu hoream ngabandunganan. Nyi Rodiah rek tulus ngajengkat sabab eces. Si Aki teh keheul ka manehna. Aki watir atuh si Nyai teh. Mageus we sia nyumput heula di dieu. Bisi dirogah ku kumpeni. Omong Nyi Sarmini bangun karunyaeun ka Nyi Rodiah. Wah, aing mah geus we atuh sia mah nyumput di dieu ye. Wah, aing urang tang dayungan. Kemun kumpeni geus eueuh, sia kakara kaluar di dieu nya. Omong si Aki. Atuh nya we Nyi Rodiah teh ngadempes nyumput di imah si Aki. Malah nyumputna nyempot siga anu milu sare gigireun anakna Nyi Sarmini. Dina hate leutikna mah ngarasa era. Kumaha henteu arek era? Kapan tadi mah songong. Rek bumela ka si Aki. Tapi buktina malah manehna nu dibelaan ku si Aki supaya bebas tina pangrogahala kumpeni. Tapi tetela geuning. Beuki peuting kaayaan teh beuki pibahayain bae. Kumpeni teh lain dek nyusul-nyusul pajuang wungkul. Tapi anu leuwih utama deui mah maranehna teh arek ngerid peuti sakumna urang lemur supaya milu ka Batavia. Sakumna rahayat dititah kaluar jeung dititah kumpul di pakarangan. Kusabab kabeh imah diontrog. Jeung jalma kudu kaluar teu kolot teu budak teu awewe teu lalaki. Atuh Nyi Rodiah oge sarua milu kaluar. Ngan ku kabinekasan Nyi Sarmini, Nyi Rodiah teh dititah salin.
Magis nyai, siap mentong memakai pakaian jawara, iya. Udah ganti deh ke pakaian awewe lemur. Bahaya dulu memakai baju jawara mah bahaya. Bahaya. Cek Nyi Sarmini gagancangan mantuan ngudar pakaian hidung anu salila ieu dipapake ku Nyi Rodia. Mitra kaum dangu atuh eleh deet Rodia. Batan picilakaeun mah Nyi Rodia teh. Mending nuturkeun ka hayang Nyi Sarmini bae. Atuh harita keneh oge Nyi Rodia teh disalin ku kabaya jeung samping anu nyadekilnya bau hapeuk. Menang acek mun kami memakai dudukui cetok. Cek Nyi Rodia bari arek ngajewang dudukui cetok anu ngagandung dina palang dada. Oh, buat pakai simbuni supaya sia selamat dina panalingaan kumpeni. Cek si Aki milu ngabebeskeun dudukui cetok nepikeun kanutupan beungeut Nyi Rodia. Kakara oge didudukui panto imah geus aya anu neje nepikeun kaburakrakan. Hayo keluar sadayana, tekenging dilobet bae. Cek kumpeni anu bule kumisna bablang. Ongkoh basana lemes tapi galindengna kasar bangun keramek. Sarerea tingkurumuy keluar malah Nyi Sarmini mah bari jeung ngengklek budak anu keur sare. Eda aya istri didudukui wengi-wengi. Hah? Naha bade kamana, ha? Cek si kumpeni heraneun. Nyi Rodia mangeluk tungkul bari semu nyempod. Cobi dibukanya eta topi kedah dibuka. Cek si kumpeni bari ngajewang dudukui cetok anu keur dipapake ku Nyi Rodia. Teu bisa kumaha dudukui teh dicuplak. Si kumpeni neges-neges beungeut Nyi Rodia. Nepikeun ka matak hariwang keur anu diteuteub. An kalis eta damis anu manis nyai matara papanasan di kebonnya. Cek si kumpeni muji-muji kageulisan Nyi Rodia. Ngadenge kumpeni nyarita kitu keur Nyi Rodia mah reug-reug aya, hariwang aya. Nyi Rodia ngarasa reug-reug sabab tetela kumpeni anu ieu mah anyar datang. Jadi teu apal ka maneh mah. Tapi hariwangna mun ieu si bule muji-muji kana kageulisan manehna sok risi aya buntutna. Nyaeta urusan anu kumanehna paling dipika ijid. Malah cek gerentes hatena Nyi Rodia, aing mah geus weureu seubeuh dicacampah ku lalaki teh weureu aing mah. Heuh cek gerentesna Nyi Rodia, "Tuan, eta mah adik kami ulah diganggu sabab keur boga panyakit tampek eta teh. Bahaya, kumaha ke mun teh pakatuan?" Cek Nyi Sarmini ngilungan. Ari sanggeus dibobodok kitu mah kumpeni teh unur-unuran sieuneun. Komo di bejaan boga panyakit tampek mah. Oh ya. Kuat pake deui atuh eta topi, ya. Awas, tekenging caket-caket ka dieu, bilih tepanya eta tampekna, ha? Cek kumpeni bari gura-giru kaluar ti jero imah. An kituna teh deui hanger marentah supaya pangisi imah kaluar kabeh, supaya urusan henteu jadi kateterusan. Atuh Nyi Rodia teh nitah sarerea kaluar. Ari di pakarangan teh oreng geus loba jalma. Sigana sakumna rahayat Ciracap dititah kaluar tur dikumpulkeun di tengah tegalan.
salah seorang anu siga nama komandana biantara dihareupeun jalma rea. Kesabab pajampangan dipakai sayang jelema jahat, jadi orang dia kabeh kudu milu kaek. Ya, awas tekenging ngalawannya, anu ngalawan pasti didol, dibedilnya. Cek eta kumpeni anu jaluk jugdur irungna bangkung deh. Ngadenge yen urang lemur arek dikerid peuti. Kadenge anu ting derengek di ditu di dieu. Malah ari barudak mah geus ting koceak daheraneun. Ningali indung bapana careurik teu pugu. Tapi kumpenin teu ngarasa karunya ka urang lemur. Teuing kumaha bae carana, nu penting sarerea kudu milu ka Batavia. Basa ningali aya rahayat anu dicepretan ku cameti usabab wangkelang mung milu. Nyi Rodiah ampir-ampiran teu kuat nahan amarah. Manehna teh geus rek ngagajleng manglawankeun lamun teu kaburu dicekalan pepeuteuyanana ku Nyi Sarmini mah. Nyi Sarmini ngaharewos, "Tong ngalawan, keun mae antep." Cenah, "Mun teu dilawan bisi tutumaneun." Emah Nyi Rodiah sarua ngaharewos bojong deui. "Tapi mun dilawan bakal lebih loba rahayat anu disiksa jeung dianiaya ieu Nyai." Omong Nyi Sarmini deui hariwangeun. Kusabab sieun jadi leuwih loba deui anu disiksa, atuh balukarna Nyi Rodiah teh ukur ngemuka keheul we wungkul. Mitra kaum dangu, ayeuna urang caturkeun pasusubuhna nya, urang caturkeun pasusubuhna we. Pasusubuhna nya we rahayat Ciracap teh dikeprak dikerid peuti cenah rek dibawa ka Batavia. Sakumaha anu kanyahoan ku Sumaji ti panyumputanana. Sumaji terus ngukunti ti kaanggangan, kituna teh deui bari pinuh ku kabingung. Cegerentesna aing mah meni bingung kieu rek ngalawan. Heuh asa pamohalan. Jababarad kumpeni sakitu lobana jabatatu aing can cager deui. Dasar kumpeni jahatna be aku sorangan. Jalma weureu sugan. Ngaleutkeun jalma teu budak teu kolot teu awe teu lalaki. Sina leumpang jauh ka Batavia. Bari jeung teu diparab-parab acan. Cek hate Sumaji keheul jeung handeueul. Dumeh dirina teu walakaya. Sabot nutur-nutur eta rombongan badag teh. Sabisa-bisa Sumaji ngubaran awakna ku sorangan. Beurang kagandi ku peuting, peuting kagandi ku beurang, beurang deui peuting deui. Henteu karasa Sumaji teh geus nutur-nutur rombongan rahayat pajampangan anu dikerid peuti salila sabulan. Tapi sanajan geus meakeun waktu sabulan, sabenerna ari tempat anu geus dijugjugna mah masih keneh disabudeureun wewengkon Cianjur keneh. Rombongan teh kakara tepi ka Cikemang. Cikemang teh ayeuna mah kaereh ka Kabupaten Sukabumi. Tapi da ari baheula mah masih keneh ngabawah ka Cianjur upami tepat mah nya. Pan Merdeka Permana. Cikemang teh. Mitra kaum dangu, kasehatan Sumaji geus eungkeut-eungkeut cager. Kitu teh awakna. Dari batina mah malah keur nandangan lara balangsak. Hatena kacida prihatina ngawaskeun nasib raya teh. Nya manehna ukur bisa ngawaskeun ti kajauhan. Sabab ari ngadeuketan mah teu ludeung.
Hampir 2 poe sakali Sumaji kudu bae manggihan kuburan anyar anu taneuhna beureum keneh. Manehna ngajudi eta teh kuburan rahayat anu maot alatan ku lapar jeung capek atawa alatan katarajang panyakit malaria jeung tampek. Malah ku kejem-kejemna kumpeni aya rahayat anu gering parna jeung sahos-hoseun maot. Cul we ditinggalkeun kitu bae. Saperti basa kajadian poe harita. Sabot Sumaji kukurusukan. Dihareupeun manehna ka sambak. Aya lalaki keur nyangsaya dina rungkun. Awakna teh kejeng. Tulang igana rangkebong jeung kulitna karijut. Basa disampeurkeun ku Sumaji kabireungeuh. Beungeutna pias jeung bibirna gararing jeung kesangna bobolokot. Tapi ari awakna mah ngahod-hod tiriseun. Sumaji apa? Ieu jalma teh keur katarajang ku malaria. Basa di deuketan ku Sumaji eta lalaki nu sabenerna mah umurna teh acan kolot-kolot teuing. Ukur kolu nuduh-nuduhkeun curugna we katebeh initna rombongan. Aya naon gisila? Ceuk Sumaji bari nyangke awak eta jalma anu nyebret panas. Anak kami apa? Anak kami. Ceuk eta lalaki. Ngadenge eta lalaki nyebut-nyebut anakna. Sumaji oge jadi ras ka anakna sorangan anu ayeuna umurna kira-kira 7 tahunan. Malah sanggeus inget ka anakna teh bet jadi ras deui ka pamajikanana anu geus taya di kieuna. Cekerentosna aing teh geus nyieun dosa. Nyieun dosa ka si Tarsih pamajikan aing. Kusabab hayang dipikangewa ku si Tarsih aing kolu mamawa si Usujang. Eta budak anu teu tuah teu dosa. Teu pupuguh sina jauh jeung indungna. Ceuk hate Sumaji nalangsa. Kumaha henteu rek nalangsa? Dina niatna hayang bilu kana perjuangan, sangkan teu kakagokan ku pamajikan, Sumaji teh boga niat arek nyerahkeun Nyi Tarsih. Kusabab Nyi Tarsih sakitu gegetna ka manehna, atuh Sumaji teh nyieun reka perdaya. Sumaji nyieun gara-gara malar Nyi Tarsih ngewa ka manehna. Contona mimitina budakna dibabawa terus diPHP-keun di guruna. Sanggeus kitu manehna nguar-nguar sorangan ka batur. Majar manehna geus boga pamajikan anyar. Eta teh taya lian malar Nyi Tarsih ijideun ka manehna. Terus hayang pisah. Dosa aing dosa. Da sabarana mah aing teh tetep sono bogoh ka manehna teh. Buktina basa aing ningali si Tarsih ngobrol paduduan jeung si Sanaya, atawa basa ngadenge si Tarsih diocolan ku si Kedi. Geuning hate aing mah meuni asarek bitu bakating ku timuruan. Tarsih, hampura akang. Sia teh bisa jadi pae alatan alangsa dikakaya ku aing. Ceuk hate Sumaji ngadon ngalamun. Eling-eling sote sanggeus ngadenge si jalma anu disangkena gegerungan nahan ka nyeri. Kunaon gisila? Kunaon? Cek Sumaji leuwas asa dibetahkeun. Mi HP anak kami. Mi HP. Ceuk eta lalaki ngunyem. Hari geus kitu mangan kulahek we sirahna teh ngulahek. Tina bibirna ngalemereh getih. Sumaji bingung ieu lalaki teh mere amanah anu pamungkas. Mi HP anak cenah. Ari anak teh anak anu mana? Saha deui ngaranna? Betong boroning budak anu diPHP-keunana. Dalah ieu lalaki oge Sumaji mah teu apal saha-sahana ngan anu eces. Budakna ieu lalaki tangtu aya dina rombongan rahayat Pajampangan
anu keur dikerid peutir teh. Sumaji tengah rasa janji bikin nyobadanan amanah nu geus maot, tapi sahanunya bisa ngalaksanakeun. Aduh manehna teh sabisa-bisa. Janten mitra kaum dangu kusabab manehna mah teu nyaho saha-sahana eta lalaki. Atuh hiji-hijina cara mah Sumaji teh ngadudut bolakan teh anu dikongkorongkeun dina beheung eta lalaki. Can teh hideung teh dipake niir haur koneng sabuku curug terus dipake kongkorong. Cegar entos hatena Sumaji meureun budakna mah hapalin kana ieu kongkorong kan teh. Kituna teh bari cengka trek neangan taneuh anu rada leno. Geus kitu mah ku cara ngagunakeun balati bogana sanaya anu kungsi ngalantarankeun nyitar si tiwas, Sumaji nyeun kaluat keur ngurebkeun layon. Menang setengah poe ngurusanan layon teh, ari geus beres mah jung deui Sumaji oge nuluykeun lampah nutur-nutur rombongan rahayat anu dikerid peuti teh. Lapar jeung hanaang teh ukur diganjel ku sakur bebeutian atawa bongborosan anu kapanggih di jalan. Itu oge hese beleke hayang nimukeunana oge da meureun geus beak ku anu laleumpang ti heula. Samemeh anyog ka Cikembang mah anu laleumpang teh cepet ngaler. Ngan sanggeus anyog ka Cikembang nyaeta hiji leuweung geledegan anu loba dipinuhan ku tutuwuhan karet. Rombongan teh rada mengkol ka kulon sabab arek muru ka wewengkon Cibadak. Ari geus anyog ka Cibadak mah meureun tangtuna oge bakal terus cepet ngulon sabab tidinya mah lalampahan muru ka Pakuan atawa mun kiwari mah Bogor. Teu pati jauh deui lamun leumpang biasa muru Pakuan di Cibadak teh paling oge ukur 2-3 poe. Tapi Sumaji nangenan lalampahan anu kakara ngahonta Cikembang teh ari korban mah beuki loba bae. Buktina sapaparat jalan manehna loba manggihan kuburan anyar. Kuburan teh di yeuna mani lelewodeh pisan sababaraha hiji mah malah nyieun liang kalua teh henteu jero-jero teuing. Da buktina kabireungeuh aya tuur anu ngacung. Ningali eta tetenyoan Sumaji jadi murang maring amek. Ngan amek kasaha manehna oge teu nyaho. Sakali mangsa amek kacida ka bangsa asing anu geus nyangsarakeun rahayat. Tapi sakali mangsa Sumaji oge amek ka bangsa sorangan anu ceuk pangrasana geus kumeok memeh dipacok. Mitra dangu Sumaji geus ngagarentes deui dina hatena. Upama kitu maka Nyeng Haji Prawatasari teh tetela henteu nyaah ka rahayatna. Buktina sabot rahayat pajampangan nandangan lara walang sakieu anjeunna mah malah marentahkeun pasukan pikeun ngeureunnan perjuangan. Nah awawanen pasukan Kanjeng Haji anu sohor dilani pasukan Ciluman teh temah nama sakitu tecing na geuning cek hate Sumaji bet jadinya campah batur saperjuanganana. Nah aya kieu mah
karena nahaon aing make ngorbankeun kasugemaan pribadi. Kapan aing teh kolu pisah jeung pamajikan sorangan anu keur memejehna dipigeugeut teh ditoker dijauhkeun balukar hayang mentingkeun perjuangan. Ari sanggeus aing jadi korban perjuangan kieu anu jadi pamimpin mangadon ting balieur geuning. Cek hate Sumaji neuteuli amek ka itu ka ieu antukna Sumaji jadi leluasan. Di wewengkon Cikemang manehna ngahaja nyusul-nyusul pasukan kumpeni anu keur ngabringkeun tawanan di jero leuweung Ganggong anu jembet ku Kakayon. Sumaji ngarasa yen ayeuna mah kasehatanana teh geus rada sehat. Asal ngagunakeun taktik pasukan siluman, aing pasti bisa maehan balad kumpeni hiji-hijieun mah. Heuh cek hatena. Pasukan siluman Haji Prawatasari ge mah kapan upama nyerang musuh teh sok rerencepan bae. Datangna ngadadak jeung kaburna oge ngadadak. Diusahakeun pisan musuh teh ulah nyaho boh datang boh teur init. Kusabab milih nyerang di jero leuweung gerotan oge supaya leuwih laluasa pikeun nyerang musuh. Sumaji ngintip-ngintip rinehna kumpeni. Aing moal diserang papeuting. Sabab mun papeuting mah tangtu maranehna teh ngajaga kalawan iatna. Jadi ku aing marek diserbu wayah subuh we dina mangsa maranehna keur lulungu keneh. Cek Sumaji dina jero hatena. Wanci janari harita teh kaayaan munguh tiris nataku. Kaayaan oge kacida medemna. Lain bae medem dumeh poekna peuting, tapi oge medem teh dumeh kaayaan kasaput ku harimun anu kacida kanalna. Ditu di dieu sabubuhan kumpeni memang tingrung gunu karumpul bari nyieun durukan. Tapi durukan teh seuneuna geus kariruhakna jeung teu katemong diasur-asur. Ieu ukur netalakeun yen maranehna teh keur sarare ibra. Ayeuna meureun aing kudu ngamimitian bagerak teh ieu. Ceuk hate Sumaji bari ka katayepan. Peso bogana sanaya anu kumanehna teu waleh dikeukeuweuk teh dilugas rek dipake nganiaya musuh. Katayep Sumaji ngadeuketan kumpeni saurang anu keur kerek nyegrek bari ngalungsar dina sisi rungkun. Man karawak weh beheungna teh ditalikung. Beres. Beuteung eta anggota kumpeni teh ditojosan sababaraha kali. Ituna teh bari sungutna dibekem supaya henteu bisa nyoara. Beres anu saurang Sumaji kekatayepan deui neangan anu sejena. Kabeneran deui di juru beh ditu aya anu keur ngalungsar. Atuh kumanehna oge sarua di deuketan. Karawak beres. Modar sia. Cek Sumaji sugema. Kitu jeung kitu we gawena teh. Tapi eta paripolaha teh henteu saterusna bisa dipigawe rerencepan. Sabab basa manehna keur ngadeuketan anu sejena kadenge aya budak leutik ngarenghik ceurik. Balukarna Sumaji jadi kapahung. Arek balik deui nyumput geus kagok. Tapi ari dituluykeun si kumpeni anu arek di arahna teh ngulisik. Angot basa si kumpeni pareng beunta. Heug mireungeuh aya anu ngajuringkang. Atuh teu anda parah deui ngan gorowok bae si kumpeni teh
ngagorowok ngahudangkeun batur-baturna. Dina ngagorowokna telah mencek bahasa urang mah nyata nyebutkeun aya musuh nyerang. Cager harta mitra hanya kal kabujeng nengnong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.